warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Ega Julianti Nur Sofyan di kelas 8 SMP Negeri 4 Sodong Hilir. Di dieu abdi bade ngajelaskeun unsur-unsur teks novel. Unsur-unsur teks novel kabagi deui dua bagian, nyaeta unsur intrinsik jeung unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik kabagi deui 5 bagian. Anu kahiji nyaeta tema, anu kadua nyaeta tokoh atawa panokohan, anu katilu nyaeta alur, anu kaopat nyaeta latar, jeung anu kalima nyaeta amanat. Nu kadua nyaeta unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik kabagi deui 3 bagian. Anu kahiji nyaeta kahidupan sosial, anu kadua nyaeta ajaran agama, jeung anu katilu nyaeta kepengarangan. Sakitu wae penjelasan unsur-unsur novel ti SIM abdi. Hapunten bilih aya kalepatan atanapi kakirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.